Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifuhu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim naf'a mubarakalana walidhinika walinnasi ajma'in. Wal maqalatu sabi'atu ari maqalah nomor katujuh tina bab 10 jeung 7 pas. Qala sasauran saha an-nabiyyu baginda urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna sasauran la yakunu henteu bukti saha al-abdu hiji jalma pisamai ka aku di langit wala fil ardi jeung teu anu di bumi mukminan bari disetatuskeun sebagai jalma nu boga iman. Jadi iman teh teu diaku ku Allah teh rek cicing di mana wae ayana, rek di langit atawa di bumi. Hatta yakuna sehingga bukti itu abdun wusulan wasola nutepina teh lain jasad wusul di dieu mah ya kade aya tawasul aya wusul aya wasilah aya wisol beda. Naon ay usulan ay mutalaf tifan boga leuleuy hatena kapapada manusia lemes leuleus welas lah ay ngaran welas mah saluhureunnya cinta. Ai cinta mah kakarit keneh ku fisik upami welas mah teu. Jadi mun teu boga eta teh can kaku umat mukminin. Wala yakunu jeung teu buktos wusulan jeung eta welasna gen geus teu ka aku kadanya. Aya welas ka manusia ngan teu diaku sebagai jelema anu welasan hatena hatta yakuna musliman kudu dibuktoskeun secara dohir ku aktivitas keislaman. Ae munqadan tegasna anu turut geningan dina patokan Islam teh al inqiyadu kadar-kadar nurut di ahkami syar'iyati anu datang ti Allah jeung ti Rasul. Geus aya tawusul welas, geus aya tah identitas muslim nama ngan tetep keimanan moal diaku ku Allah wala yakunu musliman jeung teu diaku identitas keislamanana hatta yaslama sehingga teu aya rasa salamet hatta yaslama sehingga ngarasakeun salamet saha annasu jelema min yadihi tina leungeunna aw lisanihi atawa tina lisan. Islam nama sae, iman nama sae, nyaahana nama sae ngan hat leungeun jeung lisana masih kene nyawad nu matak pika nyerieun umat muslim.
Ae palayudi tegesna teu milaraan. Annasa ka jelema bilisanihi kulisan rek moyok, rek nyarekan, rek ngagibah, rek ngahujat naon bae perkara. Walayadihi kuleungeunna rek neungeul, rek tutunjuk komo ngabunuh. Walayakunu jeung teu buktos musliman ka islamanana. Hatta yakuna sehingga buktos aliman anu alim. Islam nama Islam ngan teu alim gitu, bodoh atulah. Wala yakunu jeung teu buktos aliman anu alim. Hatta yakuna sehingga buktos bil ilmi ku boga ilmu. Amilan nu diamalkeun. Wala yakunu jeung teu buktos bil ilmi ku ilmuna amilan nu ngamalkeunana. Hatta yakuna sehingga buktos jahidan seperti jalma anu juhud. Wajuhdu ari ngaran juhud eta teh tarkuro hati dunya, ninggalkeun ngeuneunahan di dunya. Mata kuntung lamun ngarasa riweuh wae di dunya, da di dunya malin tempat ngeunah. Kieu-kieu teh di dunya teh dunya kae. Wajuhdu ari ngaran juhud teh tarkuro hati dunya, ninggalkeun sesenangan di dunya. Tolaban halna nyuprih lirohatil akhirati, nyuprih neangan memprioritaskeun kangeunahan di akhirat. Lebih baik sangsara di dunia tapi bagja di akhirat. Eta teh juhud. Walayakunu geus aya rasa kitu mangan teu buktos jahidan sapertos jalma nu juhud. Hatta yakuna sehingga buktos warian. Lamun juhud teh kudu dibarengan ku apik. Ai dudunyana mah teu paralu ambisi. Ngan unggal dahar hakaneun batur dicokotan. Teu waro. Wal waro ari ngaran waro teh mulazamatul a'mal. Mulazamah ngekerkeun kana pirang-pirang pagawean al jamilati anu alus. Jadi performan hayang hebat, hayang alus, hayang katingali bunghar gaya itu ieu teh ditaringal. Qala nyarios Sahya bin Mu'ad Az-Zaroni, kaifa yakunu zahidan man la warain. Kumaha status jelema anu juhud bari teu waro? Lahu nu eta tetep ka itu si man tawarro anu kudu waro amma tina perkara laesanu lain lakapikeun itu jelma summa jedahan tuluy juhud anjeun bima dina perkara laka nu tetep ka anjeun kayak dina surah. Wala yakunu jeung teu buktos warian jelema apik hatta yakuna sehingga buktos mutawadian. Apik mah apik ngan teu tawado itu. Obat. Anu aing juhud geuningan bari hayang disebut tawado. Usai anjeun mah terus teu dunya nya. Eta teh lain tawado. An Anas bin Malik qala kana buktos Kanjeng Nabi Muhammad ai tawado teh kieu we lah ya mudu Kanjeng Nabi teh sok ngalongok almarido ka jalma nu geuring teu pedah-pedah ayeuna sebagai suyuh presiden minimum ngalongok nu miskin tingali we KDM tinggal wa yusayyi'u sok naon nuturkeun al janaija ka janajah teu pilihan janajahna seueur warisanana janajahna namanya dilayat. Wayar kabu jeung sok naon numpak Kanjeng Nabi al himar kana himar jadi sahanapeun kuda himar aya bagol aya himar aya kuda leutik langan awakna rada gemuk
Jadi ngaji teh ulah era gitu numpak supercup teh. Menyaceun abdi kaset-kaset kana back to daripada kana RE King bensinan goblok. Jadi ulah gengsi numpak mobil nu arak baru teh kitu. Anu balik teh. Kudu kana Alphard. Ngarah ageung amplopna. Goblok teh. Wa yujibu jeung sok nyubadanan Kanjeng Nabi dakwatal abdi kana uleman jelema. Ruwiya diriwayatkeun annahu kana saestuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana hasana surati. Sing sahabae jalma nu alus rupana, hiji teh alus rupa. Belah dia nama ngabentuk jelema lah gitu. Atau kabelah dia nama rada kasep, rada gelis atau kasep. Geus tidinya teh ae hasan usuroti pihasabin, boga turunan anu alus, turunan ningrat. Layusinuhu anu henteu ngagorengkeun itu si jalma kana hasan mutawaddian karena tawado kana maka buktos eta jalma min kholisin tireng-rengan jelema nu bersih min ahlillah eta teh termasuk ahli Allah ujang sauna keturunan wali kota dah naon wali kota empat wae yaumal kiamati di poe kiamat rawahu Abu Naim wala yakunu jeung teu buktos mutawaddian jalma nu bertawado hatta yakuna arifan tah ye arif bijaksana binafsihi kalawan ku hatena ya ibna adam la tagurraka akibatun alaika samilatun pal umru ma'dudun ma anta illa kajar'in ida hadratihi li kulli syai'in minal afati maksudun wala yakunu jeung teu buktos aripan binafsihi hatta yakuna akilan bil kalami lamun ngobrol teh make otak we make tuur sok janji ceplak geuningan teu paduli batur ngeunah jeung teu ngeunah ge eta mah seperti aalah di dieu jauh ke tos Bismillahirrahmanirrahim dina makalah nomor ke-7 bab ke-10 anjeunna sasauran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waktos para sahabat nuju kempel minangkana mah hoyong gaduh posisi pandangan ti Allah ngalangkungan Nabi gitu. Manawi abdi lepat henteu upami teu lepat abdi manawi tos dugi ka mana ieu gitu. Kanjeng Nabi katarosan ku para sahabat ketika aya nu nyaurkeun amanna billah iman abdi sadayana ka Allah wa alaika sareng ka Rasul ari pete nu ngobrol kitu teh rada legeg gitu digana teh keur agul asa impang imana eta Kanjeng Nabi henteu menghadapkan nu nararoskeun api-api darah damel Kanjeng Nabi teh janten sok ngelapan janela gitu. Pok Kanjeng Nabi la yakunul abdu bisama wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wusulan. Ari maneh teh bieu ngobrolkeun teh kahebatan iman teh hayang disebut naon? Hayang disebut hamba Allah. Tak kitu tah cek para sahabat. Aipek denah geus iman geus Islam maneh hamba Allah acan. Kanjeng Nabi ngawurkeun
hatta yakuna wusulan boga iman dibungkusanku Islam tapi hate teleuleus kapapada manusia wayahna pisama sok sanajan maneh ngajedog di langit fil ardi ngajedog di bumi la abda maneh can kasebut hamba Allah. Jadi hese hayang jadi hamba Allah teh meniwa. Ari hamba Allah teh naon gitu. Lamun di eta nama bahasa abdun tina jamakna teh. Lamun ningali dina patokan nu ngaran abdun teh abid. Wa huwa tinggal dikeun. Asup teu urang ieu. Makhlukun asup teu kana etana. Asup teu sebagai makhluk. Asup teu? Asup. Alladzi anu khalaqo nu geus ngadamel hu ka itu makhluk saha Allahu taala Gusti geus. Asup teu ieu? Asup teu? Sabab urang teh sebagai naon? Makhluk. Cing urang makhluk ya. Wa huwa al-mutakirru ilallah. Ketika geus dijieun ku Allah boga rasa butuh mutlak ka Allah. Geus sakitu. Apa kali? Butuh mutlak ka saha? Ka Allah. Ari masih keneh dina hate 50% ka makhluk, 50% ka Allah mah wayahna can kasebut abdun. Al-munfarid. Hiji ta cici. Aya keneh teh dina hate tatagenan ka makhluk. Jawab euy. Geus. Gagal sih. Teu kudu aya syahadat mah. Gagal euy. Awas al-munfaridu cek Allah. Ilallah tinggal dikeun. Ka Allah. Lain ka makhluk. Terus hiji di dina naon al-munfaridu ilallah teh hiji fi wujudihi. Tinggal dikeun. Nu disebut hamba Allah ngabidkeun ka Gusti Allah ari urang teh abid. Allah makbud aya kewajiban ibadah pede urang sebagai abid boga kewajiban ibadah ti saha ti makbud Gusti atuh ketika ibadahna teh fi wujudihi mutlak ka Gusti Allah gitu fi wujudihi. Jadi ketika la ilaha illallah teu aya deui pangeran anu hak diibadahan, nu hak disembah, ditaati parentahanana, dijauhi laranganana illallah angin Gusti. Jadi kieu modern ji mane rek ngajedog di langit ka-7, rek ngajedog di langit di bumi ka-7. Bari aya iman kitu teh ka Allah. Eueuh deui pangeran iwal ti Allah, geus kitu. Nu ngarizkian aing Allah, nu musik aingkeun Allah. Pokona mah makhluk mah eueuh nanaon. Cek maneh teh. Tapi hate ka kamanusiaan eueuh nya bohong iman eta. Panoba ayeuna teh. Kufur, musyrik, murtad, neraka, teu sia. No? Wahabi sing tarik atuh. Seolah-olah surga teh nu manehanana bari nyebutkeun udkhulu fi silmi kapah bari cacarek jeung ngalanat ka batur. Mana keimanan? Emang Allah aya nu nyarekan ka hamba Allah? Heueuh Allah mah. Teangan dina Al-Qur'an Allah ngalanat jeung nyarekan ka makhluk Allah. Menyat jarang jijieunana dihina ku sorangan. Bener.
Nggak ada ya. Cek kalau teh percuma majan sia iman ka aing. Nepikeun ka maneh tepi kana iman hakikat. Iman ainul yakin. Iman hakul yakin. Abidin, arifin. Tapi ka batur ngewah. Kade. Emang sifat Allah gitu. Tuh. Nu kafir bolongkotan oge dirizkian ku Allah. Beres teh. Kade ulah so bertauhid sia. Allah beri kieu kabeh. Ai curug eta naon? Hiji. Nandakeun saha? Hijina Allah, curug make head berbagi-bagi sia. Tong sangeunahna. Pan sifat Allah teh kacabut tina naon? Hitungan itu ieu. Efek tengah uleum. Sugan teh paling bertauhid na ari ka batur daek lalana. Abi cek Nabi, heh. Kan aya pan sahabat Rasul teh nu sok temperamental geuning. Sayyidina Hamzah. Temperamental eta Sayyidina Hamzah. Komo Sayyidina Umar. Nuju temperamental gitu lamun anjeun la wusulan ae mutalatifan linnasi bari eueuh leuleus hatena ka jelema wayahna iman maneh can kan ngantunkeun kana sebagai hambana Allah. Tah jadi kieu meureunna lamun hayang ngaplikasikeun sebagai hamba Allah kaluar teh sinyahan ka makhluk Allah. Ulah lalakna, ulah cacare. Sok Rasul mah tingalikeun mutalatifan. Sayyidina Umar sagagahna tuh. Aya budak keur ngagulung malah manuk naon piitnya. Ayeuna keur ngagugulung manuk piit mun ayeuna. Geus lecet man. Mutalatifan. Aya leuleus dugikeun ka dipeser eta manuk kulantaran bisi maot dicana ku Sayyidina Umar teh dihiberkeun deui. Naon aya nya? Mun urang mah ditemakannya ya. Allahu Akbar. Linas. Takade. Satu syarat itu Kanjeng Nabi gitu mutalatifan linnasin sinya sok ekspresikeun realisasikeun kanyaah ieu anu sanggup urang we atos minimal atuh da urang teh sok ningali meureunanya cerita-cerita perjalanan hidup jelema. Sinya taya cenah dia la yakunul abdu bisama wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wusulan. Da ciri jelema nu iman mah dari iman macan cicingna dina hate jang lain dina otak. Matak reaksi nate mutalatifan. Matak aya bahasa qalbul Quran wal yatalataf. Aya teh qalbul Quran titik anu sumberna kanyaah di dinya. Ngan ulah kadon dipake pelet ieu kan teh. Iltibya. Teruskeun manahna ya Allah. Ring koret mah angger teuas nyegang gitu teh. Mutalatifat sing nyaraan ka dugikeun ka Kanjeng Nabi manya ya Allah ya kali bade perang kita tangkalan keun ulah dijejer ari urang ya Allah tuh ieu posisi hayang jadi hamba Allah teh teu gampang minimal kieu we ari amalah kan gara rede ya ama sok nitah salat sunat makbulah
anu diamalkeun ku para alim ulama dina ba'da isya teh kieu, dina ba'da salat teh ngadoana teh ya Rob bilih wengi ieu aya nu ngadoa ka Gusti ijabah ku Gusti mangga wios abdi mah teu diijabah ku Gusti. Coba urang masa moal topi kadinya ada sarakah siap komo si ai warzukni Gusti anu ngadoa anu sanes kenca katu mah ulah diijabah Gusti abdi we nyaliran Gusti geus can jadi hamba Allah gitu can jadi minimal eta we sok dina keur sujud teh aqrabul abdi baina robbi indah sujud pang deketna jelema teh antara Allah teh keur sujud pentang ka Allah ya Rob bisi aya nu nuju kasusahan wengi ayeuna gampilkeun bukakeun kasusahna leungitkeun Gusti ku ijabah Gusti kajeun abdi nu nanggung kabingung nu nyandang kasusah kajeun aranjeunna nu bunga wah aya wah sia mah dasar raka eta ieu basa kumamang diobrolkeun geuningannya kunaon Kanjeng Nabi nuju dina bade tuang maos Allahumma barik lana fima roja henteu Allahumma barik li maratas Kanjeng Nabi mah bisi ketika urang dahar aya anu teu dahar pan jadi lapar beunang karasa laparna mah urang mah henteu buki habok kajeuna batur sok aya gini laki-laki mah keur ngarariung teh duh hebat kan pun bojo ieu teh sabeuring deui tambahan deui mutalatifan gitu. Ya Allah ya Karim teh ieu saur Kanjeng Nabi teh geus welas tos kasasaha pokona mah si eta mah teu dingding kelir teu klasifikasi dina ngarealisasikeun ka nyaahna teh nyaahan bisa kasasaha wala yakunu wusulan hatta yakuna musliman kade dina ngarealisasikeun ka nyaah oge peupeujeuh pake ilmu dohir kade pan aya munakahah muamalah ibadah jinayah ulah ieu dilepaskeun ka hade jadi kudu make ilmu bisi ketika ngararapkeun ka nyaahna teu meunarang da aya atuh ngogo ka hiji jelema teh mika nyaah da beuki edan gelona teh sabab salah nerapkeun ka nyaahna geus puguh si eta menyebarkeun teh ka nyaah kemanusiaan ieu nama rahmai dan kan UGR masih itu masih riwayat da ka urang ge bogoheun meureun nya keheula ulah waka kadinya ari nyaahan mah nyaahan ngan ibadah leupas tina praktek sunnah percuma sia goblok nyaahan mah ngan adu saka inget atuh gitulah nyaahan mah ngan salat saka inget gitu kok mau cukup ku inget goblok lamun ek penting niat mah dahar ge cukup ku niat sia mah. Insyaallah ngajongkeng sia. Ai cukup ku niat lamun Allah nyieun hate unggul mah henteu di jasadan pek teh teuing. Ai pek teh iman alus. Wahya talato wusulan nyaah kasasama tapi dina praktek ibadah ngalepaskeun ilmu fikih wayahna sia can kasebut hambana tuh aemun kodan tegasna anu turut mamatak patokan Islam teh al inqiyadu li ahkami syar'iyyati anu turut kana agama hukum agama Islam
Lah ada cenah Allah mah ngampura ieu teu geureun. Mun ngahampura teh sia bodoh jeung sia teu ngaji. Ari geus ngaji sabaraha kali piraku deket madrasah jeung ayeuna dina media loba ngaji, piraku bodoh keneh sia teh. Tetep ngaluarkeun alasan Allah Maha Ngampura. Da teu salah Allah Maha Ngampura nama ngan sia nyieun alibi supaya sia cicing dina kanggedoan. Heeh. Ade. Wala yakunu wusulan hatta yakuna musliman. Aemun kodan, jadi tercukup ye iman wungkul aplikasikeun jeung syarat dohir nu berkaitan jeung ilmu fikih. Tah ieu. Oh iya tinggalikeun. Ieu hebat Rasul. Wala yakunu wusulan hatta yakuna musliman. Aemun kodan. Pake. Mana Kanjeng Nabi ge ngukur atuh. Mana sapertos anu nuju teu ninggal dipasihan dihuapan ku Kanjeng Nabi leres. Nguping teh eta? Nguping teh? Coba Kanjeng Nabi lamun ngahuapan anu beuntak sapertos Abu Jahal. Tinggalikeun. Tong boro dihuapan si eta mah papanggih geus iji deuh. Aya we Yahudi ngalaknat we ka Kanjeng Nabi, dihuapan we ku Kanjeng Nabi. Naon sababna? Kaukur manehna moal bisa ngudag ka Rasul. Untuk disamaratakeun kade. Daya klasifikasi. Ka ieu mah kieu teh yang hareupanana, kan lolong mah kieu. Aing mah geuleuh cenah ka umat Islam teh. Eta teh anu lolong kitu teh ngahujat teh ka urang teh. Ai pek teh ngaliwat ka jalan, rangkul we. Ulah kadon dicekek kade. Bro, rek ka mana maneh? Aing rek ngaliwat ieu. Aing keur ditungtun teh. Saya yang paling dendam itu adalah kepada muslimin. Saya cenah adan gadeng gitu ieu. Tuntun we. Ulah kana solokankeun kade. Ari pek teh naha aya we budakna. Neng, ai tadi nu nungtun bapak saha? Itu ajengan, ustad. Pan ustad teh sok ka masjidnya Islam, tapi kurang sok dicarekan tapi nyarekan. Ai dicarekan ku urang tapi nulungan. Pok we cek urang teh. Agama saya tidak mengajarkan untuk seperti itu. Asup ka imah ngahuleng bari poek da teu kacerina naon. Da panon atuh nu berbicara naha teh cek naha teh na teh. Pafutiha dibuka kelembutan hidayah. Wow. Jadi alat menjadikan posisi Allah sebagai orang jadi hambana Allah teh bari menyampaikan estafet perjuangan risalah Allah nu ditapikeun ka Kanjeng Nabi ku praktek kemanusiaan. Mata kahade anu ngareneng jeung non muslim teh ulah disebut disampompet daunkeun. Da eta mah mujawir ari awak. Mangga urang ge hiji sampai 13 urang non muslim. Lobana mah pendeta. Ngareunah gede duit. Hareureuy we bari asa. Min yadi. Mana aipek teh yakunu musliman talamun kitu teh geus kasebut orang Islam. Jadi sing nyaha wala yakunu musliman hatta yaslaman nas min yadihi walisanihi. Urang ngaku lah sok sanu ridho disebut kafir. Hei non muslim. Hei non muslim gitu. Moal marido kabeh. Ngan gigireun terus we dicawat. Ai disebut non muslim justru keur nyawat batur teh bari batur aya ancaman kanan intimidasi ti urang ari ngaku iman jeung Islam mah la yakunu musliman wa mukminan teu peduli aing mah moal katipu ku iman Islam ieu sabab praktek hirup manehanana teh disesuaikeun jeung kabeh perintah Allah. Gitu udah. Mata krek gaul jeung nu kumaha-kumaha ge bebas mang gitu. Tapi kade min yadihi sing salamet tina leungeun urang. Bisa wae leungeun teh aya ancaman,
aya nunjuk lorek, aya ku pukulan, aya ku pembunuhan, termasuk ku kebijakan tanda tangan nu matak nyangsarakeun batur. Tuh. Taya mah khusus kangge para pejabat dengekeun nya. Dengekeun goblok ya. Bisi sia nyieun tanda tangan kebijakan nu memang matak milaraan batur. Ari ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah katipai Islam hayang jadi hamba Allah moal diakup lamun kebijakan eta matak nyalpirakeun jeung nyeri milaraan umat muslim. Mana aya RW? Nekeun we. Teh, dengan teh. Matak nyeun kebijakan teh sing selektif anu hatena huru. Wala yakunu musliman hatta yaslaman nas min yadihi. Teu ari leungeunna mah ngan unggal pepenak tara betah jeung si eta teh. Ningali baeudna ya Allah. Rapat beungeut teh seseuri. Urang mah jadi teu betah. Ari iman alus, daok alus, tapi batur ngarasa teu betah can jadi hamba Allah. Kadek bisi aya circle urang aing teu betah di dinya teh orangna ka rieu. Ai ka masjidna pulang antim. Ka Arab tapi unggal ngajedog batur gigireunana teu betah heun sia teh. Teu betah heun ais ngomongna anjir. Praktek gimmick gaya. Ya Rasulullah hapunten. Jadi berbicara ieu matos wah sabab aya kolbun aya lubab aya lub tina lub teh aya daqaiqul qulub muncul kana sirna muncul kana anuna muncul kana sebab cek kamari gegeningan sireum oge dipikanya aku kitu min yadihi tina leungeunna kade nusok wededet gini. Dengekeun da batur teh boga ceuli goblok. Tah anu wedededan teh moal tulus sabab aya iman, Islam jeung kemanusiaan. Tak kamari 120 ku Kapolres Kota Tasik ditararika. Aya nu beunang di dieu. Bisa anu beunang ku aing cenah 4 tahun di ditu. Gua da tatatangan mah di aing ieu tuh. Walisanihi lisana kan ieu. Batak aya nu lemes bari teu beneran kan ieu teh. Aya nu kasar beneran. Naon sababna? Selektif klasifikasi ningali situasi makomna, tempatna, situasina, kondisina. Merikeun urang kasih adit hengker gering, det geus cager. Atos aing ngomong kieu di tos damang. Wah, soakeun. Naonnya si asopan kieu wa aing teh rek. Jadi ningali makom lah, ningali tempat situasi jeung kondisi. Lamun asalna hoghag jadi lemes, kageteun batur ge. Kamana bro? Assalamualaikum. Anjing jadi kieu teh. Adaptasi heula. Salah obat juga nanti. Adaptasi heula untuk langsung bledug. Teureui amalkeun teu kitu ieu. Manawi salira teh goblok henteu. Aduh sopan mah ngejeletit kana ieu. Jeletit. Janten kedaya. Walisanihi aya palayu dinas bilisanihi wala bi yadihi. Kuno nyoklorek, ku neungeul, ku ngadoliman, atawa ku ngabunuh, ku naon bae perkara termasuk ku nyieun tanda tangan kebijakan nu matak nganyerikeun jelema. Hati-hati. Sok sanajan dijubah badal gitu. Sorban 8 meter. Nah, can jadi hambana Allah. Matak sing selektif. Komo jadi pemerintah nyen kebijakan kieu salah itu salah sok. GTMBG teh eureunkeun atawa ulah. Atuh Mang Ojon nganggur deui.
Dieureunkeun. Jadi kebijakan-kebijakan kan lamun punten-punten bukan dikarenakan yuaswisupi sudurina so. Mata Kanjeng Nabi dina Futuh Mekah geuningannya. Ketika rek aya kebijakan kesepakatan Futuh Mekah, Kanjeng Nabi henteu mendengar sepihak loh. Da sabab bisi anu kapilaraan dugikeun ka orang Yahudi dilibatkeun, orang Nasrani dilibatkeun, orang Muslim dilibatkeun. Mun ayeuna mah beureunan piagam Jakarta mun di urang malah. Itu kan bukan hasil produk umat Islam doang loh. Wah, geus kaluar ya nasionalisme na ya aing. Edan aing geus kieu mah ya. Amun pengagustusan goblok. Ayeuna urang di Indonesia ulah so aing muslim. Kitu meureun. Sia ulah osok aing so aing pedah gede usahana non muslim. Bahwa negara berdiri itu adalah hasil tangan dari berbagai pihak dan komponen, maka harus berjalan sing bener kemanusiaan. Betul. Ae palayu dinas bilisanihi wala biyadihi. Jadi iman bari nyaah muslim nyaahan tapi singkat tingali kaislamanana geus ningali kati identitas kaislamanana prakeun ulah sampai aya satu sama lain tersakiti kurang. Eta wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Musliman muslim. Iman mah iman. Aliman. Ngan ditaros jang. Agama naon jang? Islam atuh mah. Tiraha. Akhir rabi mah. Ari rukun salat seri jang. Si mang manaros nu kitu. Apa tuh? Henteu. Wayana eta teh di aku tah. Naon sahabat? Kudu disuplai ku ilmu. Suplai ku ilmu. Da urang teh naon dina Al-Qur'an teh wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi. Kade ari ngaran alim ulah dideuleu dina pakaian euy. Wah, dijubah al alim ieu. Dengekeun sia. Sia mah katipu keneh ku sorban jeung ku beno. Aing loba manggihan anu di barendo di resapinah teu apaleun. Wah, Syekhuna al-Mukarram. Lain dina pakaian. Mana hatta yakuna bil ilmi. Lamun rek ningalikeun jelema al-alim al-alama. Sakira-kira 12 pan geus khotam we geus lah kitu. Mana? Pan tauhid, pan fikih, pan Qur'an tafsir, pan hadis, pan nahwu. Minimal. Wah, tafsir geus sabaraha hiji mangnya. Ayo urang karek hadis bari salah ge tolabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Geus make jubah 7 meter. Tapi teu nanaon anda. Kada nipu batur. Da babari atuh tinggal tapelan foto ulama pakai sorban, jubah, minyak wangi, buhur. Ageng. Tanya heula. Naon ari mana hakikatna dina lapad la ilaha illallah? Teu bisa ngajawab. Wayahna. Kadituna sok lamun dina tauhid asa pang tauhidna kitu. Mun dina fikih asa pang fikihna. Kadituna tengkeuna teh. Kade hatta yakuna bil ilmi. Amilan
diamalkeun. Emang Gusti Allah resepon ningali ngabring ka pangajian tuh. Dah taripu bukan sarau. Kasau. Balik teh minimum sadakoh. Ongko apa ilmu sodako dipenta jeung muludan 2000 perak dan ngegang ke RT. Tita sunat qobla jeung bada minimum teh. Wudu dipraktek jeung pikih anak minimum. Eta teh wayahna berilmu tanpa amal. Can kasebut alim. Mata ulah bangga disebut kieu komo aing minang da deuk sok rada rieu tina kanji. Disangakeun ka Syekhuna Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Al-Mugarrong. Bari lupa hareupeun teh para kiai nu leuwih tabahur dina ilmu. Tapi ya hayang menjadi doangan jauh atuh. Geus we disangakeun ka jelema ieu gitulah. Ridho aing mah ridho naon. Cek batur teh nu mah. Ieu mah teh disebut kiai hon oge assalamualaikumna teh teugug. Syekhuna Al-Mukarram kapangresa anu eueuh kiai hajian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi teh ka haji 8 kali. Nah gaji korsina goblok gitu. Wala yakunu bil ilmi geus aya alim terus berilmu wala yakunu bil ilmi amilan ngan dina ilmu jeung dina amal mah geus aya tapi kada ieu ilmu na mah geus aya maka disebut we alim. Ketika geus alim tapi teu juhud kitu ya ke dieu mah bagian A lah bagian ka aya lamun ayeuna si hadad kasebutna mas santren 18 tahun kan itu kadi. Tapi tujuanana manehanana jeung hiji neangan dunya awas ieu. Kada ieu. Naon? Mencari aman ku pedah boga julukan ustad, ajengan, syekhuna, kiai, naon deui? Al-Mukarram, Mama Lemon. Mana tarkun rohati dunya berarti kitu mah hayang terus mencicipi kenikmatan dunya. Ceuk aing lamun hayang jadi ustad, eueuh nu nengor heula mah ulah wakai jadi ustad. Nabi ge pan ditengor di Thaif teh. Atuh minimal ditengor ku fitnah kitu. Karek 3 bulan geus eureun jadi ustad teh. Geuning kieu jadi ajeungan teh. Atosan we cenah itu. Geuning samaruk betah. Sia mah yang dina zona aman. Hoyong dikieu-kieu mangga kapayun, mangga kapayun. Tibalik goblok kuduna mah sia kapangker, orang lain kaharepkeun. Kuduna mah kitu. Ieu mah kapieulaan tahlil baeud teu datang. Bisa jangan nu kitu mending pensiun euy. Nyarakeun korok teh. Aduh. Jadi kieu alim ya, geus berilmu ya. Geus amal tah. Tapi amalna teh jang teu nepikeun kana juhud. Ari juhud teh kieu meureunna. Gusti mangga abdi bere kacape dan di dunya malin tepat nyangse. Keres teh. Ieu mun rokok hayang song ti inung bapa unggul. Mun maneh ai mang aduh mang. Keun we ketang da anak aing mah bebas. Ngan dibaeudan we ku aing. Gitu. Matak abdi punten ngalati ka pun Allah. Kaluaran S1 S-sinting sugan ku urang diasupkeun ka non teh emang balad-balad teh dinas. Dinas itu ieu mah babar. Tinggal surat itu ieu. Teu ku aing antep.
Nu akhirna teh heueuh we saret kurung di antep. Bang Jack, ya si Mahjan teh kitu. Eta mah real goblok, lain jeun-jeunan, real. Aipek teh nah diantep teh diriung ku pamuda, diriung ku pemudi, terus we ngajajanan pemuda-pemudi ti mana duitna ceuk aing. Nya gig henteu. Heup, maneh lulus eta di dinya, teu tatagenan ka aing. Tapi sing tepi. Si Hadad mamang kolot maneh ulah dijadikeun sarana ketenangan hidup. Gitu dah. Rohatid dunya toliban li rohatil akhirah. Jadi kieu meureunna ieu ngawasieu teh nya ulah kur sakadar hayang neangan katenangan di dunya tapi tep sing tepikeun we capek mah di dunya ngan di akhirat sing nyalse eta. Jadi juhud teh kieu nya ai di dunya panpunten ya. Dengekeun. Ulah yang ngeunah wae usaha teh. Ai sifat dunya teh hiji mataun qalil. Sifat dunya teh. Ai mataun qalil teh kieu mah. Ketika urang aya nu dipikahayang mobil nu hargana 1 miliar, begitu kabeuli da bungahna mah bisa kahitung saminggu 2 minggu. Sepakat? Sepakat? Bisi bohong. Mataun qalil. Ai pek teh torojol teh nu menta pajak. Sabaraha mobil itu? Riu. Kunaon siapan hayang mobil eta anjing pajak cenah. Anjing. Geus eueuh berarti perhiasan qalil. Maneh hayang motor nu 35 juta mana si Isan teh? Can? Saminggu deui rek ngewe sia. Sakedeung. Naon? Cicing. Bahasa aing jeung di dinya mah kurang berkelas atuh. Aya tuh nolol tuh. Sakedeung sifat dunya. Nu matak lamun hayang neangan rohati dunya moal kapanggih. Moal. Moal kapan? Da dunya mah tempat capek mah ari. Sugan duit nu 100 juta teh terus mengembang ka bungah ka dieu eueuh. Nu aya loba duit marungsing. Kumaha mun eueuh duit gitu. Ah, geus pusingna 7 keliling. Heup sifat dunya ieu. Mana? Mataun qalil. Saeutik. Matak lamun ayeuna urang rek neangan kasenangan di dunya nya moal kapan? Kadua zinatun wa yunsa. Dunya teh perhiasan nu bisa mohokeun. Terus dunya teh tempat lahun laibun. Ai lahun teh naon? Heureureuyan, ulinan. Ayeuna lamun dunya lamun laibun, urang ulah dipermainkeun ku dunya, ulinkeun dunya kitu. Hei, ai urang ayeuna isuk ngudag dunya nah nungguan dunya. Ai karakter makhluk nu diudag cicing nah lumpat. Ko eta? Geus wala yakuna zahidan. Gus kieu yo hebatna teh kieu. Mang, hebat anjeunna mah geuning teu sosorongot kana dunya lah nanaonan cenah dudunya mending cali. Ai kitu mang teh mudag naon abdi mah sanes hoyong mudag ka bungahan dunya, hoyong ka bungahan akhirat. Ngomongna teh geus kitu.
tapi teu apik. Mana teu apik teh? Sagala diraradhakaneun teh. Naon sia seuri mah Jack? Mung dudunya teh ngan dirarad. Nyampurkeun mawa jujur. Da geus mu dudunya atuh asalna di pabrik, hoream cenah naon dudunya. Geus mung ka kantor. Museup we. Kesel pan teu meunang wae di balong di sasulkuan teh. Wah. Lahirna yang hareup we kasusukan. Kenur ka balong. Kan teu waro eta teh. Teu apik. Bang, kunaon teh dudunya lah capek. Torojol we aya calon, mere duit 150 supaya nyoblos. Dihakan we. Okot juhud goblok. Juhud mah lain kitu. Cing, bulan mulut mereka jam 12 ngaji teh. Angeusan tuh ibu-ibu karunya. Geus. Mana? Wal waro mulazamatul a'mal jamilatin. Ari apik teh kieu waro teh. Ulah memprioritaskeun hayang pakaian alus cek batur, tapi kudu ngareunah cek urang meneran cek Allah. Itu waro. Itu waro. Udah. Qala Yahya bin Mu'ad kaifa yakunu zahidan man walaro tawarro'a amma laysa laka summa jahad bi halaka. Tos kieu ngaran waro mah sakira-kira modekeun katingali teu ka ciri halal jeung haramna mah da tinggalkan. Tinggalkan. Mun juhud mah kudu total atuh sing siap lapar daripada ngahakan barang haram. Itu. Insyaallah nu kitu teh sok taralila umurna. Wala yakuna warian hatta yakuna mutawadian. Teras kieu painten saatos waro sing tawado ieu ye. Sing tawado ieu ye. Sanes dina lurungkukan kieu sanes nya. Sanes dina ieu ye. Dina ieu ye. Hakir ka Allah. Besok aya jelema nu kasar tapi ieu nama ka Allah teh tuluy. Aya nu lemes dina ieu na, wah bedegongna ieu na. Tatawado mah kieu saur Abu Bakar inna tawadhu la fir riqabin. Ari tawado teh lain dina tundukna punduk tapi dina tundukna qalb. Eta tawado. Pamitos tawado ka Allah kajalmikeun tawado. Tos. Hiji dewe kagoknya geus tawado teh sing arif binapsihi arif teh kieu ulah DP-DP-an bari kasiksa. Ari arif bijaksana mah tawado teh kieu contoh. Kada ieu Kanjeng Nabi syadidal haya'i wa dina konteks sosial tawado, tapi keur waktu perang mah arif ulah ningali tawado. Karena teh punten geuning neunggal kitu tawado. Lain eta nu arif mah mana? Ketika di rumah berhadapan dengan istri, dengan suami menjadi bingkaian kawas hebatna hubungan. Dina sosial menghadirkan keamanan, di negara menghadirkan keadilan, dina perang mengacungkan pedang penuh keberanian. Mata keimanan, keislaman, katawadoan, teras kealiman, kajuhudan, ieu teh sadayana satu sama lain kedah diaplikasikeun saalin-saalin. Insyaallah cek Allah saur Kanjeng Nabi eta jelema bakal jadi hamba-na Allah. Ta mudah-mudahan urang sok sanaos ayeuna seueur cari weurah hirup di alam dunya kieu. Mudah-mudahan sing kenging posisi sebagai diaku hamba-na Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.